Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina wanci wengi ayeuna urang sadayana masih tiasa kempel. Alhamdulillah. Dino sesi barenya ngobrol bari heuh. Ngobrol bari. Duh katepik naon ye Mang Kaboy, Mang Taslim, mugia baraya gir sadayana nu masing-masing di paparinan kesehatan, kasalamatan, rezekina dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sareng urang nu di dieu ge nya tong hilap. Cing bade ngobrol naon ayeuna ye Mang Taslim ye. Kieu saya teh nya boga pengalaman. Ngalakon gitu nya. Ngalakon biasa. Eta panon bari cicing heula. Kieu nya teh boy. Men. Nya. Masa malam Jumaah baheula lamanya keur rame-rame teh keur usum di radio teh ya. Kela radio. Taik mersa. Eta men. Boy, kuring teh tiluan ye caritana teh. Jeung saha wae. Dipipir imah di dieu. Sebutkeun ngaranna hiji si Untung. Mas sutradara eta mah. Nya si Astadara eta teh baheula mah da kersan jadi Astadara. Aca. Hiji deui eta si Ayut. Oh. Tah, teu lila keur posisi teh hujan, rincik-rincik gitu. Asli hujan tah. Aduh, hujan itu, boy. Kondisi eta Tabu sabaraha teh. Aya tabu 11-an ada kapungkur teh. Si acara teh naik berte acara teh tabu 11-an. 11. Nah, tekungsi lila, kuring teh nya tiluan eta teh. Ngadengekeun nyuruhan. Aya acara tiba-tiba. Tanya. Nah, teu lila kalilaan. Dia teh ning Ka bawah suasana eta na fokus teh ngamukeun. Bari jeung sieun. bari jeung sieun teh ya. Nya. Kosong pikiran teh da jigana meureun kieu beureunya mun urang mangga anu kitu teh ngabayangkeun alah soak tiana urang mun mangga anu kitu teh nya Ieu muriding kak kan gitu aduh ser wujudan. Ah dia teh make sarung di dia teh tengah-tengah dia teh anu hiji si kuntung di kanan nu kiri ayo aduh siga kelompok capir atuh nya saya teh di tengah we men make sarung. Nah, tekungsi lila pas ninu acara teh tiba-tiba bro ya ngeun ieu jadi kejadian eta teh. Tah sugan saya teh aya noya ka saya. Saya teh pas Guru-guru eta teh. guru gitu Nya, guru naon teh ieu? Si orang teh Pak boleh suku kanan jeung si kiri kiri saya boleh. Padu mulainya. Hah? Padu. Padu suku sorangan noel suku sorangan kan, suku sorangan. alah Suku kenca, noel kan suku katugu. Bakat kusieun eta nya. bakat Eta cok barudak. Kucek dua eta. Kunaon mana Cinaru? Iya, suka teh noel si orang teh suku sorangan. Aduh, gitu men. Cerita anu pernah di alaman teh men. cing kumaha Mang Abul Boy. Wes sapoe naon nih urang ulin katen maneh teh Taslim. Kamarinya. Werbom. Oh. Rebo berarti 2 hari Di mana teh Mang Kemet di cinta kaluman ulin ngeten si Taslim. Ulin silaturahmi. Silaturahmi. Dari mate urang ulinnya Untung. Oh Mang sutradara Lalu ieu si Taslim. Lohong si Taslim bagus. Meureun ngejo kan menang proyek kemarin cenah. Boy, naon? Dek kopi dek Ciherang. Cinta aing Ciherang we, tadi ngopi cenah. Oh atuh ya. Ya celik main teh moal 2 nya. Tawaran kudu teh men. Celik nya kopi. Di dia teu nempo di mana Ciherang di mana Cikopi nandeuna ada fokus keur jeung babaturan keur kaos. Dari kaos keur kumaha kaos perkembanganna. Fokusing nu cet. Eta kalau kopi Ciherang teu karasa. HP we HP fokus. Cet. Ya itu ngomong fokus na HP. Nah, pas lila nah amis tapi si fokusna teu fokus kana kopi. Nah, kok heran tapi rerengeuna Cuek we kitu. Aduh. Eta mah nya nepi ka beak eta. Beak kaboy teh men. Ya kitu Fokus kieu. Aduh. Fasilitas. Tapi geus atuh stasiun. Mun si kente mun dek ngopi. Teu fokus main HP deui. Boy, naon sia-sia? Teu nempo anggareun HP nya buat cenah mana sih eta sih? Teu kopi aing beak. Kopi beak naon tuh cenah aing tadi pesan kopi anu Ciherang sama teh.
Oh, cerah cerita dulu, cerita beak kopi aing. Pas tepo oh beak. Aduh. Oh kan dia makan kayak je pohon. Kalau teu nyadar ke fokus mah kena HP. Benar, iya ada pohon di masa eta. Pohon, men. Daya Kudrat, tamanya. pokoknya mati kudrat teh nya. Kudrat. Daya tamanya nyungcung si Taslim. Nyungcung. Ai centeng geus tong nyucuk pergi kopi mah isu 7 kalung cenah. Kan pernah kieu di nu ieu keur di liungan ye. Met. Kadikeun cai urang aing minum. Mangga cita ye. Nah, saya teh inum ke ieu teh si kaboy teh minum. Kerang setranya namanya. Tah kitu inum. Bikin deui ieu met. Tah jarak 5 menit teu lila eta 5 Aduh. menit. Met mana cai urang? Ram jadol. Kan tadi geus diminum ke didinya. Lain ada sana mah. Keukeut we cenah diinum ku didinya. Aduh. Tanyakeun tuh si kabaturan gitu. Gua tetap teh dengan cai bari cai teh diinum gitu. Aduh, ada sana mah. Can diinum bener ada sana mah. Dikukut pohon. Aduh, berarti tahu men. Geus biasa, Biasa. Dikudrat bilangnya. Masih kudrat. Kau balik sama oi. Helm ini ke Cirangrang. Cirangrang balik ke jam 7 itu salah. Da ingat helm ing pakaian teh si teh. Balik cenah tir nyesok kali jalan. Pas di Cita, di depan jagalan sasak ke dinya. Mereka mencit sapi. Pas napung di Cita si teh asa tiris. Anjing helm tinggalun. Balik deui heuh dam leungit balik di hujan eta balik di ku Cibritan jibruk baju ku poho. Helm aya. Aya helmna. Dalam di pasar mah saminggu tah lah. Untuk anu nyokotnya men. Untung bener. Pasar mah ke pasar geus kitu meuli baso. Majikan mau ke pasar lu buat meuli baso. Cek majikan balik kayu. Pan majikan urang mah cuek. Salah ki make helm dengan helm cuek we teh ngabejaan. Ai cuman kitu Slim. Balik ke kai mah. Tuh mere nyaho nya. Oh, pas ka Ciwidey aya helm di mana? Aya tos dawut-awut ngan helm Si eueuh. oreng. Urang teh salat teh. Jualan da salat mah cenghar nya. Acil. Lah tukang bakso. Aduh, kalian ingat. Saminggu. Aku kurang teh ka pasar ka tukang parkir teh. Ayam ayam jualan teh entu cenah 3 poe. Nah gitu helm yang tinggalin cenah. Aduh. Ieu cenah teh nomor teleponnya susul ka ditu. Tangan alamatna pake kapanggih. Pas cenah helm abi aya. Oh, jangan bunuh air mah cenah di pamilih ku bapa nu saminggu eueun mapai-mapai cenah nya bapak teh helm saha. Tah teh pohan mah ulah mata aya boga helm ih tara dipake. Nah, saya mah kieu men. Kumaha teh. Baheula keur mau jebolnya nya keur masa muda nya baheulanya bangornya gitu. Ulin jeung babaturan Pak Circon gitu jalan Jakarta baheula. Kerja mana bala mah angkot 05 balik gawe di teh jam 11 peuting jeung babaturan. Geus Kurniawan. Teu lila kalilaan. Saya teh dagi di mana? Balik ke terus sedek balik mana? Deuk balik. Hari mana balik ke mana? Urang mah kali panjang. Angkeun ku mana teh ka jalan teh. Pas ka jalan si angkot teh da sarua. Anu kaleuwih panjang jeung ka Ciwastra. Untung nu teu ka Cibiru Tah, kan sajalur iya. kan eta ge. Nah ieu mah posisina teh ari ka Ciwastra makan lurus, Heeh. ya kali panjang ka Belok kanan nya. Cibiru belok kiri. Ari nah aku lantaran di dieu ku teu eling teh ya baheula. Da geus kayaan mabok lah baheula mah tah duaan balik gawe teh. Pas kitu dianterkeun ka jalan. Pokoknya cenah rus naik mobil ieu. Heeh, saya teh cuman urang teh nu ditaekan teh. Leuwih panjang. Mobil kalau dipanjangkeun. 05 beureum. Tah, pas deket Samsat, med di dieu teh. Pas lewat stopan, Nah, cenah cek supir teh nak ditanya. Aya bari ka mana? Ieu, Mang, cenah saya mah udah kali panjang. Oh, cenah lepat cenah. Lepat ka mana, Pit? Nya ieu mah bari ka Ciwastra. Allah. Aya mah bari ka mana? Nya ge bari kali panjang. Wayahna we turun cenah di pas Parapatan. Wah, dia di mana? Mun ieu teh di Parapatan. Samsat cenah sok we bade kali banyak mah. Berarti eta Lungsur. parapatan bersama. Kan, Parapatan bersama. Didinya, men. Lungsur abi teh didinya. Kan di namanya salah angkot, salah diusaha. Kayak disambung Sanes sanes waktos. waktos. Hmm. Mudah-mudahan orang sadaya nu aya di kempelan ieu di paparianan kesehatan. Amin. Sami ade jeung di bumi oge nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slebel.